paleungeun. Daun paleungeun anu gede laukna mah bang segede-gede daun kelor. Dagang pancing pas segede gantar. Aya teh ku mancing urang nyorang-nyorang acan. Katahuan tepatna ge ulaukan. Sueu banget aing da. Aing suah heran di bea lumut henteu nyaut, di bere pelet henteu daekeun naek. Teu ku aing kudu mau baso mah jeung mie ayam, bakal sugan daek nyalamberan lauk teh. Wadah aing kuat gede joranganna. Pas sore lauk teh naik-naik acan hiji ge. Sueu banget aing lah. Lapat paragat. Dek nimbal teh jadi. Berarti na bitu parambutina berarti na beli pa sedak-sedak arek mancing laukna gede. Teh ku kaditu aing lauk eueuh. Bobo lauk gede lah konjong-konjong ge naik nimbul. Dasar omongan sesuai kenyataan mah kitu tah. Mah mah lain ku carita dongeng pasti ku kenyataan mah. Ambil ge mah suka dipercaya aing. Tempo we putih-putih pas ngedodoran kai mancing hayu urang mancing lauk pas rame cenah satu marancing. Pas gede. Gede kumaha bang segede-gede kelor. Aing kakak itu sok heran. Panyawan pemajikan aing mah latahan. Itu naon ge abung-abung disebut nang lauk gede batur. Mending geus nguaran eta tangkal cau daunna dina sakieu pais. Eta naik sangat segede-gede daun kelor. Mending geus mesen bumbu kaditu cenah. Loba kalak 20 man di pais. Nek pais naon? Lauk segede daun kelor itu namborong mah di pais. Digoreng di masak deui. Duh, kakak gitu. Ada ngomong itu wae pan. Lauk loba, nya loba mun di pasar mah ditu tukang lauk. Tempat tempat gede kitu caina ge geus medok, sesa diobat. Balauk ya ini mah teh lah harus ah, ini sudah sabari na bubut ah.